Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian kidemang gunung halut ya geningan anu mempesona anu manis anu kempot nu pangkasepna sa Jawa Barat cek mah eta oge nya dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang bala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salametnya amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejak neraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Saninten Emas bagian ke-52 karya Kang Rompis anu pangkasepna sa RT tamanya mun abdi sa Jawa Barat. Kumaha salajengna ilalakon mah ya Riri Wadarsih teh nya ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dilajeng kade ulah hila panutacan subscribe karena YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heulanya supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe na simkuring ngahatur keun nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa jantan rencang anu ngahibur kapala wargi sadayananya kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerona kong bapak-bapak bari nyantai nyikopai udud samsai ngabaheuhai di tepasnya bari nyawangkeun nu bohay oge di padamelan di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna tempat cukur asgar di pasar di pabrik di kantor di perjalanan bari nyupiran tamang asepnya nu cengos oge kumpokna maka dulu-dulu nu aya di lembur barayan nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh rencang damelan dong katineung cenah. Oge ulah hilap di like di komennya janten saat komen teh 2 kali saatosna samemehna terasa saatosna kumaha ieu alur caritana pendapatna saran-sarananya gitu tah pala wargi sadayana sareng saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring da ieu sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklannya aya pemasukan tah anu ngaros kahibur hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu tah nya sabaraha we saikhlasna aya nomor rekening oge tah ieu 2000 etang parkir wewesnya bala wargi sadayana langkung raos disambungkeun kana speaker aktif atanapi speaker bluetooth hapunten anu kasuhun dina alatna simkuring kaleresan wasilah alhamdulillah berkah dina ngadongeng ieu aya nu ngulem piwarang ceramah saya aya we nya pokona mah doakeun simkuring sing istiqomah sing sehat nya sing tiasa teras medar lalakon dongeng kanggo ngahibur kapala wargi sadayana leres sing horeng di mana urang resep ngabagjakeun ngabungahkeun ngahibur ka papada jalma ku Allah dibukakeun panto-panto rizki panto-panto kabagjaan ya supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ilalakon Saninten Emas bagian anu ka-52 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun preng Jang isom nyarita kade urang ulah gagabah janggi guru duk datang kadi tu bisik bekas nyalahan ke di dieu aya genep urang kukuring arek dibagi heula tua kampung katut kang sebul milu ka kuring tah anu sejena kudu nyalingker ti beh tukang numutkeun kuring mah sora jalma nu menta tulung datangna ti belah kidul omat kudu hati-hati lan waspada ulah gagabah dina ngayakeun tindakan kartos aden ayeuna keneh pun mang sareng anu sanesna bade nyalingkar mapai jalan ti beh pengker ceuk Komar surti kana caritaan Jang Isom sok geura init mang sakali deui kade cing hati-hati ulah cileureunya
Pokna Jang Isom toleh ngingetan. Teloba deui anu kapicatur, Komar jeung nu sejena gancang arini tidinya, jalana malibiran mapai jalan pakebonan, pon kitu deui Jang Isom leumpang rerencepan dituturkeun ku tua kampung Katut Sisebul. Ari urang lembur basa ngadenge aya nu ngagorowok menta tulung teh ukur ngahep-hep pinu kasieun, tapi aya sawarehna urang lembur utamana mah kaum lalaki anu gasik turun ti imahna. Maranehna marawa pakarang Katut obor bisi bae aya bancang pakewu anu tumiba ka lemburna. Telila di antarana Jang Isom Katut anu sejena geus anjog ka salah sahiji imah anu pernahna nenggang ti imah anu lian. Ari anu boga imah nyaeta Mang Sahdin, gawena purah babantu di imah gankuwu. Mang Sahdin ukur duaan we jeung anakna anu umurna kakarek nincak 15 taun. Geus aya kana 2 taunna Mang Sahdin ditinggalkeun maot ku nu jadi pamajikanana. Barang serog kaburuan Mang Sahdin, Jang Isom Katut anu liana tangka ngaranju. Didinya aya 2 makhluk pikasieunun keur ngarcah awak Mang Sahdin. Sirah Mang Sahdin geus ngakelenceng tina beheungna, getih ulauran minuhan buruan imah. Bau hanyir tangka nyambuang mata ngurel kana angen. Si Sebul katutua kampung ukur ngayek-yek awahing ku baluas ningali 2 makhluk anu mata kukurayeun. Tua kampung jeung si Sebul reuwas ku hiji ku dua, sok komo mireungeuh awak Mang Sahdin geus teu mangrupa mah duanana beuki soak. Bangsat, tetela si laing siluman purah ngaroga hala urang lemur teh ha. Manusa durjana, sakedeung deui sia bakal dianteurkeun ka akhirat ku aing. Pokna Jang Isom kacida teneungna teu gigis ningali tangtungan 2 makhluk nu matak ginggiapeun. Ari eta makhluk kawas ngahaja nungguan urang lemur datang kadinya, taya riuk reuwas atawa ngmukasieun polahna teh katohian ku urang lembur. Ngahaja ngaing nganti urang lemur ka dieu lantaran ngaing butuh wadala nu kacida lobana. Urang lemur urada ratang ngabe ka dieu. Ceuk salah saurang eta makhluk, sorana semungirung mata kukurayeun. Ari makhluk anu hiji deui keur jongjon nyasaak awak Mang Sahdin make kukuna anu sareukeut, atra getih tina sungutna ngabayabah, matak gila anu nenjona. Jalma iblis, geus waktuna sia duaan diburak balik ku aing. Sok geura keterukeun ilmu sia jahanam, pikeun si Isom muridna Raden Mahya pacaduan teuing kudu ngejat. Ceuk Jang Isom deui bari taki-taki bisi bae eta makhluk teh ngabongohan. Ngelewawane oge si laing teh gunyuk. Hanjakal nyawa sia sakedeung deui bakal paragat ku ngaing. Uratada pangawasa ngaing, ura papat jampe bae. Temal eta makhluk ngagak-gak seuri nembongkeun huntuna anu ranggeteng sihungan. Kocapkeun Mang Komar jeung 2 baturna basa anjog ka imah Mang Sahdin ti beh tukang, tiluanana pating rarengkog bari ngabirig gidig ningali 2 makhluk anu pikasieun. Sok komo basa ningali awak Mang Sahdin geus teu mangrupa mah, tiluanana meh-mehan katuru lengan awahing ku baluas. Sabrut Jang Isom miheulaan narajang, pereupna ngahiuk tangka bangbaraan. Hiuk cebrot, teungulan Jang Isom nenggel pisan kana dada eta makhluk. Cakaka eta makhluk teh seuri lelenggakan bari nepakan kana dadana. Ngatunggulan teh badis kaya pahapusia, taya karasana ke ngaing. Hak, gura pilih daging nu hipu, gura sasar tulang ngaing nu rangu. Ceuk eta makhluk ngagak-gak deui bangun anu ngece ka Jang Isom. Serepet Jang Isom ngalugas bedogna, jorelat jeung dina gerakan anu kacida gancangna. Jang Isom narajang ka eta makhluk, bedogna ngole patrek nigas beheungna.
Nah itu Elin gelut gitu. Serepet Jang Isom ngalugas bedogna corelat cung dina gerakan anu kacida gancangna. Jang Isom narajang ka eta makhluk bedogna ngole patrek nigas beheungna hiuk jeplak seseukeut bedog teh neunggeul pisan kana beheung eta makhluk. Tapi tibatan teurak mah eta bedog Jang Isom teh kalahkah ngampul badis ngadekaret. Awak Jang Isom ngacarig jeung kagigir meh-mehan ngajurah roh. Ngan untung bedogna kaburu diteueulkeun kana lemah dipake nahan awakna sangkan teu nului labu. Hiuk brek kuku anu sareukeut ngubetan awak Jang Isom bajuna tangkara rangsak. Jang Isom teu kaburu ngejat lantaran awakna keur ngadayagdag. Tetela awak Jang Isom weduk kuku eta makhluk teh teu neura kana awak Jang Isom. Wedukna awak Jang Isom kusabab geus ditibanan pangawasa kumaha ya. Dikirana ukur si lain manusia iblis anu gableg pangawasa teh ha. Prak ayeuna mah geura cakaran ta awak aing ari nya mah kuku sia seukeut. Sok geura tibankeun pangawasa sia ka aing iblis dudujana. Ceuk Jang Isom ngahajang nguah ka eta makhluk. Makhluk anu hiji deui ngabalangkeun awak Mang Sahdin anu geus pasiksak badi sato beunang nyisitan dina gerakan anu kacida gancangna. Eta makhluk narajang ka Jang Isom ngubetan kukuna kana beheung Jang Isom. Hiuk bret kuku anu rangwa sarta sareukeut teh ngubetan beheung Jang Isom. Tapi beheung Jang Isom teu cecel teu bocel estuning lita taya tapakan. Sawaktu eta makhluk ngubetan deui kukuna Jang Isom gancang jingkrak bari malikeun awakna. Hiuk cebrod siku katuh Jang Isom ngadagor cucungik eta makhluk. Lengak eta makhluk teh ngalengak awakna ngajarig jeung katukang. Urang lembur geus daratang kadinya bari marawa pakaran ari anu sawarehna deui nyarekel obor. Kaayaan didinya jadi caang kahibaran ku cahaya obor. Ngan basa mireungeuh ka eta dua makhluk urang lembur gancang malunur deui awahing ku sieun. Sok komo basa ningali awak Mang Sahdin anu geus ajur mah urang lemur teu sirikna pating koceak bakating ku soak jeung baluas. Waing wangicunan waktu si aku nyukrawun ulah tanda pengawasan lain lamun si geus modar sakabeh urang lemur rek dibinasa ku lain. Pokna eta makhluk panonna muncereng ka Jang Isom. Prak geura tibankeun pangawasa si laing teh iblis ku aing moal burung ditadah deuleun. Walon Jang Isom bari gasik mancegkeun kuda-kudana. Eta makhluk teu nyarita deui inyana gancang ngacungkeun dua leungeunna rek ngawatek pangawasana nya eta elmu rahayuning urip. Batur geura nyingkah gancang malunur cing jauh ti dieu. Ceuk Jang Isom mere ibarat ka urang lembur meh bareng urang lembur gancang malunur ngajauhan ti eta patempatan. Barasat di luhur langit aya cahaya beureum ngabarasat dibarengan ku suara ngaguru badis gunung kahuru. Urang lembur pating rarempod ngarasa reuas jeung sieun. Jang Isom panceg dina tangtunganana geus sayaga pikeun nadah pangawasa eta makhluk. Jang Isom geus gilig pikir najan kudu perlaya inyana geus pasrah sumrah kana takdirna. Cahaya beureum pating barasat kawas kingkilaban, cahaya beureum nyirorot kana awak eta makhluk. Awak eta makhluk dikungkung ku cahaya beureum tangka ngagebur hurung matak serab kana panenjo. Eta makhluk gasik ngibaskeun leungeunna, cahaya beureum ngablesat nuju kana awak Jang Isom. Holenya hus cergur. Marengan cahaya beureum nembrag kana awak Jang Isom kadenge sorang ngacelegur badis gelap salah waya. Jagat karasa inggeung badis dinang kulindu. Aduh! Jang Isom ngoceak awakna ngacomantara siga silalatu kasapu ku angin. Urang lemur pating raranjung ngadenge Jang Isom ngoceak pikawatireun teh.
koleang blum awak Jang Isom ngagubrag kana lemah badis kala pamurag tina tangkalna. Urang lemur beki tagiwur boga angkeuhan namun Jang Isom geus perlaya ku pangawasana eta makhluk. Gegag eta makhluk ngagegag ngadeuketan ka Jang Isom. Leungeun eta makhluk dikibaskeun deui tayona mah rek mindo nibankeun pangawasana ka Jang Isom. Wus cahaya beureum ngabarasat rek ngacurkeun awak Jang Isom. Barasat aya cahaya emas ngabarasat ngapendeng cahaya beureum. Wus jelegur samang sadua cahaya diadu kadenge deui sora ngajelegur lemah ngadadak ender jagat kawas rek rungkad. Wuruh kadenge sora eta makhluk teh ngoceak awakna ngagubrag tangka ngabebengkang. Jelegedeg didinya geus ngabedega saurang lalaki nu tayalian eta teh Mahya kungsi wakca sakumna jalma nu geus ditibanan pangawasa ku dirina lamun dina hiji mangsa kakeunaan ku pangawasa ilmu rahayu ning urip Mahya bakal gancang nepungan. Basa mireng aya jalma nu datang ka dinya teh urang lembur tangka caruring hak bari nyidikeun kanu anyar datang. Makhluk anu ngabebengkang gancang uniang hudang atra tina sungutna ngabulai getih seger ngabayabah kana gadona. Iblis durjana geus waktuna pikeun aing balitungan jeung sia moal aya hampura deui bongan talajak sia kacida telengesna taya ras-rasan sia duaan hamo bisa ngejateuy sanajan sia ngajaul ka alak paul ku aing moal burung kasungsi. Ceuk Mahya panonna muncereng ka eta dua makhluk. Pikun aing moal gimir cadu teuing kudu ngejati pakalangan sok kudatana pangawasan aing sia kurang ajar. Temal eta makhluk panonna molotot ka Mahya tangka ngageburu hurung. Montong loba bacot deuleun prak geura tibankeun pangawasa sia teh ku aing moal burung ditadah deuleun. Sok sia duaan babarengan geura ketrukeun sakabeh pangabisa montong hiji-hiji kagok. Ceuk Mahya tegesna keranan. Meh bareng dua makhluk iblis ngacungkeun leungeunna ka luhur langit. Barasat cahaya beureum pating barasat leuwih rongkah tibatan tadi. Sora ngaguru di luhur langit mingkin rohaka mata keung ngadengena. Cahaya beureum ngabarasat ngirorot ka eta dua makhluk. Cahaya beureum ngungkung kana awakna kayaan didinya jadi ngagebrai caang. Dua makhluk iblis babarengan ngibaskeun leungeunna. Wus dua cahaya beureum bating barasat nojo kana awak Mahya. Jelegur marengan cahaya beureum neumbrag kana awak Mahya kadenge sora pating jelegur pasusul-susul. Lemah tangka ngarieg genteng imah mangsa hidin pating burusut urang lembur pating koceak sawarehna ngagalubrag silih tindih jeung pada baturna. Bre atra pisan Mahya ngabedega kene inyana nangtung ajeg bari nangkep harigu. Dua makhluk iblis teh pating gurubug ngerasa reuwas aya jalma anu mampu ngapendeng pangawasa rahayu ning urip. Samemeh sadar kana kaayaan Mahya gancang ngibaskeun leungeun ka tuhuna. Dua cahaya emas pating barasat patutur-tutur nojo kana awak makhluk iblis. Jelegur marengan cahaya emas neumbrag kana awak makhluk iblis kadenge deui sora ngajelegur ngaruntuy. Tobat makhluk iblis pating koceak cirimna geus ngalumuruk jadi lebu. Jep kayaan dirinya ngadadak simpe badis gaang katincak. Urang lemur ukur marolotot awakna ngadaregdeg awahing kusoak. Pikeun urang lemur mah saumur dumlah kakarek harita pisan manggihan kajadian anu kacida ahengna. Bari rumanggieung tua kampung nyampeurkeun ka Mahya. Hapunten
dupi salira teh saha manawi? Cek tua kampung teu sirikna dodongkoan ngaran kuring Mahya mang. Eta ka urang lemur kadarieu kitu. Temal Mahya bari gugupai ka urang lemur anu pating laliud. Bu, ieu teh Raden Mahya. Hatur nuhun Raden kana pitulungna. Pun mang teh hafal asma tamu rupa. Sakali deui hatur nuhun pisan Raden. Sakawit matos pondok harepahan pun mang teh. Cek tua kampung deui bari luwa lewe rek jeble. Berkah mang aja keneh pitulung pangeran. Walon Mahya bari manggut. Urang lemur geus ngariung di dinya bari ngidikeun ka Mahya. Balarea geus ngadenge lamun Mahya teh panglima utama Kabupatian Pananjungan. Pok bae Mahya ngawakca ka balarea tong ngarasa hariwang sabab nu jadi ulon-ulona geus perlaya. Uring rek sasahat eta layon geura pulasara sakumaha mistina. Gancang bejaan dulurna atawa barayana karah aya nu tanggung jawab. Kanu sawarehna ieu Jang Isom panggotongkeun ka imahku. Mugia bae kula bisa keneh narekahan sangkan cager di kawas bihari. Sarerea arunggeuh bari raing nembalan nyebut mangga. Jang Isom mah urang canak ayeuna keneh ka bumi naganku Raden. Batur-batur, geura gotong Jang Isom bawa ke imah naganku. Cek tua kampung panuna rutret kanu araya di dinya. Opat urang lalaki gancang ngadeuketan ka Jang Isom anu ngagoler teu empes-empes. Awak Jang Isom pada mangku saterusna dibawa ka imah ganku. Ari budak Mang Sahdin ka mananya? Cik teang heula bisi keur nyumput di imahna. Cek tua kampung deui bari nudukeun ka imah Mang Sahdin. Yang aca mah nuju tunggu kebon di Jalupang patua. Ayeuna keneh ku abdi bade disusulan ka ditu. Temal saurang lalaki ngajentrekeun ka tua kampung. Yang wayahna susulan ayeuna keneh ka ditu. Ngarah Jang Aca teu deudeupeun. Kanu sejena wayahna layon Mang Sahdin gancang pulasara bari sakalian teang palebe. Kula sareng Raden Mahya bade ngabujungan heula ka bumi naganku. Cek tua kampung mere papatah heula kanu araya di dinya. Mangga patua. Temal urang lemur saur manu. Urang lemur pating laleos rek mulasara layon Mang Sahdin. Sawarehna baralik heula ka imahna rek ngabejaan kaluarga katu tatanggana. Mahya katu tua kampung arini tidinya rek ngajugjug ka imahna ganku. Tekung silila Mahya katu tua kampung geus anjog ka imahna ganku. Di tepas imah aya sababara urang jalma keur ngariung. Basa Mahya unggah ka tepas anu araya didinya gancang munjungan ka Mahya. Aturan Raden, mangga kalebat. Cek pribumi anu tayalian eta teh ganku bari gasik sasalaman ka Mahya. Mahya asup ka jero imah dituturkeun ku tua kampung. Mahya nyampeurkeun ka Jang Isom anu digolerkeun dina sama. Beungeut katut awak Jang Isom tarutung badis kaduru ngan atra ameukana ngarenghap keneh. Cik kuring minta cai asak herang sabatok. Cek Mahya bari ngareret ka pribumi. Mangga Aden, ke antosan sakedap. Walon ganku bari rengku. Ganku nitah ka salah saurang lalaki sangkan nyokot cai asak herang ka pawon. Teu lila nu nyokot cai teh geus kadinya deui. Cai dina batok gancang dibikeun ka Mahya. Ku Mahya cai dina batok ditunda naluhureun sama. Lalaunan leungeun katu Mahya diasupkeun kana jero batok. Aya cahaya emas ngabarasa tina jero batok matak serab kanu nenjona. Nu araya didinya pating gurubug ngerasa reuas jeung kasima. Sakujur awak Jang Isom dikepretan ku cai di papayan kabeh meh taya nu kaliwat. Kersaning pangeran awak Jang Isom anu tutung mimiti rai-rayan. Kalilaan mah anu tutung teh leungit lita deui kawasasari. Sakabeh anu araya didinya ukur mangkadu ngarasa helok ku pangawasana Mahya.
pamirsa sadayana waktosna geringan parantos tenyekapan deui cag urang tunda di Hanyuang siang urang teuneun di handeulem sieum baranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.